mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya sapara kanca di Mang Jaya Official nuju ngahanca dongeng nu judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ti karaos para mitra nincak bagian ke-35 we nya wargi mohon asa nyereleh waktos hiji tanda urang betah hirup di alam dunya. Mangga atuh para mitra ai kekembangan kembang honje naon namina comrang cenah para wargi. Kembang honje namina comrang gitu. Ai kembang honje comrang sok diinam dirujak gitu. Dirujak eta cenah nyiram hoyong kembang yang rujak ke comrang. Para mitra sadaya mangga atuh urang teraskeun hanca dongeng para mitra nu judulnya eta Gara-gara Harta. Ieu dongeng para mitra karangan Tatang KS ayeuna teh nincak bagian ke-35 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para wargi sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para mitra karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-35. Para mitra anu mulia, parantos kauninga yen Ibu Ramana Cep Sumarna nyata ajengan dahlan sareng istrina Ibu Ramana Cep Sumarna teh parantos pupus. Ieu teh mendak katerangan ti Mang Odoy, margi Mang Odoy harita oge cenah para wargi keur ngungsi. Harita kaayaanana Mang Odoy teh nerangkeun ngantunkeunana Ibu Ramana Cep Sumarna teh parantos 7 bulan kapenger. Kitu nya para wargi mangga urang terang. Namun Mang Odoy teu wani nerangkeun yen Ibu Ramana ditanda saku Denjoni. Inggih Cep Sumarna nafsu beratna aya itikad hayang males pati ka Denjoni nu tangtu Cep Sumarna cilaka. Cep Sumarna tuluy nyarita. Paingan hate abdi inget wae kanu jadi kolot man. Samala maksud abdi poe ieu rek ngalongok jeung si Cipeu. Kitu deui jeung Yani. Ari dimakamkeunana di mana ibu jeung ama teh Mang Odoy? Di itu Cep Sumo di makam sung. Teh Mang Odoy teu tatag. Padahal teu puguh di mana dikuburna sasat harita kersana ajengan dahlan. Sareng garwana dicana ku gorombolan tetengah wengi. Bari kitu ge para mitra, duka aya nu nguburkeun, layona duka teu aya. Ongkohan Mang Odoy jeung Bi Uning subuh-subuh kene gancang barali ka lembur. Nyakeun iraha-iraha abdi rek kaditu rek nadran, pepeulieun tepung henteu jeung nu jadi indung bapa. Atuh pangih-pangih jeung tutungguna bari sakalian rek nempo imah. Geus moal henteu we baru lukana teh meureun. Ceuk Cep Sumarna rada sadar. Nini, mana atuh opieunana ieu teh pila aku ukur cai-cai goang. Yung kaditu geura nyokot opieunana kapan kamari si Ipeu tas nuar cau kulutuk lain. Sugan geus asak. Geus asakna naon kapan dipeuyeumna ge kakarasa peuting. Ke urang urup itu we ganyol jeung huy kamayung meunang kami kamari ngorehan di pipir. Yap Nyai pina calikna ka lebat. Cek Nini Anyang bari nguniang nangtung. Cumun bibi ngalih calikna di lebat. Neng Yani mairan. Mangga neneng, aduh. Abahna eta atuh kanjerokeun heula to. Tong sina ngabagu kitu di dieu. Bari rek dikaluarkeun deui eta beasna jeung aya samaleunana deui dina pabetekan. Cek Bi Uning bari nuturkeun Neng Yani atuh Mang Odoy mindahkeun tolomong ka jero. Ari Samak jeung Anggel mah geus dibawa ku Bi Uning kalawan ditunda dina kolong babalean. Paragi Aki Joher sare. Menang sawatara jongjongan mah Cep Sumarna ngahruk we. Ras kanu jadi indung bapa marawat bari teu kungsi panggih heula. Sok sumawona mulasara nyarek bisa mulasara kumaha da maot nage duka di mana. Ipeu, waya kumaha teh geus meunjeunna lohor kitu. Cing kaluar heula ka ieu, tingali kalangkang ku ilaing. Lamun kalangkang geus deukeut kana suku teh geus wanci lohor. Kitu para mitra ukur-ukuran teh cenah. Pamini ningali waktuna lohor, pami kalangkang geus pas para mitra sira teh. Tes teh aya kalangkang deui dah harita mah da. Tes teh aya kalangkang deui margi tos aya dina suku cenah. Eta wancina lohor. Lamun tos kalangkung tos teka para mitra sadaya. Tos langkung cenah jadi kalangkang teh nu tadina
aya di belah kulon pindah ke belah wetan kalangkangna para wargi kitu nya. Mun kalangkang di belah wetan berarti tos wancina lohor kitu. Waktuna asar di mana kalangkang urang sami jangkungna para mitra jeung awak urang gitu mun diukur. Terus wancina asar. Kitu saur para sepuh mah duka ieu taroskeun para mitra. Cobi taroskeun ka mama ajengan di lembur gitu tah. Biasana kitu ngawartosan teh. Keur jaman can aya jam baheula mah para wargi. Di Depag oke can aya Depag. Aduh, can aya kantor agama anu maparin informasi anu jelas ayeuna mah wah para wargi sadaya jelas. Jelas ayeuna mah di mana-mana ge diwartosan di masjid ge tos tangtos waktosna jam eta jam saanu asar jam saanu lohor jam saanu magrib jam saanu isya jam saanu subuh kitu para wargi tos jelas ayeuna mah ieu mah janten para sepuh kapungkur anu memang tara ngeukeweuk jam jadi ningalna teh dina waktos panon poe kumaha cenah palebah hujan kitu nya dikinten-kinten we para wargi dikinten gini tos kitu mah da kumaha teh dikinten-kinten. Mangga para mitra sadaya namung para sepuh ge tara mencog tina perkiraanana. Gitu. Mangga para mitra dongeng urang teraskeun deui. Para mitra anu mulia harita teh. Atuh Aki Joher nyarita jerut si Cipeu turun kaburuan kalawan ningali kalangkang sorangan. Kabeneran kalangkang geus deukeut kana suku atuh kalacat. Si Cipeu unggah deui kalawan pokna. Oh, tos cekap lohor ki. Oh, nama tu jalu urang katampian heula. Kone se mama sinareureuk karunya. Ceuk Aki Joher jerut turun tuluy ngaleos. Dituturkeun ku Cep Sumarna kitu deui si Cipeu ge nuturkeun. Ari Cep Sumarna sajeroning keur lempang pairing-iring jeung si Cipeu teh ngageletis bae. Nyaritakeun perkara nu jadi indung bapa geus maraot. Atuh si Cipeu nyaritaan sangkan ulah jadi pikiran teuing. Sabab geus tepi kana patokanana kersana ajengan dahlan sareng garwana ngarantun. Ari si Cipeu ge percaya kana caritaan Mang Odoy. Yen kersana ajengan dahlan sareng garwana maot teh alatan teu daramang. Padahal dikaniaya para mitra ku Denjoni. Ngan ku Mang Odoy teu dicaritakeun dikaniaya ku Denjoni. Nya ceuk tadi ge pangna ku Mang Odoy teu dibejakeun dikaniaya ku Denjoni teh bisi Cep Sumarna baluas. Teu kacaturkeun dina waktuna ditampian kitu deui waktu sarolat lohor. Caturkeun Aki Joher jeung Cep Sumarna katut si Cipeu baralik deui ka imah. Malah kebat ka dapur tuluy ngariung di dapur jadi tambah haneuteun lobabat. Peutingna bada magrib bada salat magrib Cep Sumarna ngaleos ka hareup ngadon ngalong di tepas. Nu kabeneran peuting harita halodo. Bentang baranang lir mutiara ngabarak kelir balu buludru warna paul. Ting carelak ting kareptip kitu deui bulan geus mijil. Tur geus rada luhur. Atuh kaayaan di eta tempat ray-rayan kacaangan ku cahaya bulan. Teu sakumaha lila torojo neng Yani nyampeurkeun. Gek diuk atuh harita. Gigireun Cep Sumarna nu keur diuk dina Bang Barung. Bari siga anu ngumbar lamunan. Kang? Tos atuh ulah diangge emutan bae perkawis ibu sareng mama ngantunkeun. Da sanaos diemutan ge moal tiasa tepang deui sareng akang. Ongkohan ayeuna mah abdi sareng engkang kenging disengamangkeun. Sanasib tos pada-pada pahatu lalis. Nu mawi ayeuna mah kantun urang paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan we. Urang silih simbeuh ku kadeudeuh silih siram ku kanyaa. Jalan akang sareng abdi teh tos teu gaduh salindunganeun. Ceuk Neng Yani. Satengah ngawawadianan ka Cep Sumarna. Tur dina nyaritana meninga galindang lirih naker. Akang manu dipake ngalamun teh lain ku persara nu jadi sepuh ngantunkeun yan. Mung eta we akang teu kantos tepang heula sokomo ngagulang gaper madapugu akang aya di dieu. Jadi naha upami urang tadi ujug-ujug mios panginten. Dongkap ka dieu teh ngadon palahak polohok bari saena teh. Mang Odoy sareng diuning make los-los ka darieu. Sumuhun eta mah tos kitu we kersaning nu maha kawasa Kang. Kalersan Mang Odoy sareng diuning ngadon ngungsi ka dieu. Atuh kitu deui mana kitu ge panginten. Aki Joher teh sanes jalmi anu samarangan Kang buktosna urang dipiwarang nadran heula. Da upami enjing-enjing teras urang mios matang tos moal tepang sareng Mang Odoy. Nu matak ta ayeuna mah kumaha atuh maksud Yani? Cep Sumarna nanya kana pamadegan Neng Yani bari ngareret. Samalah Neng Yani harita oge
ngareretas akhirna dua insan paadu teuteub. Sedang Neng Yani teu buru-buru ngajawab kalah beuki antep neteupna. Sidik rupa kagelisan Neng Yani teu robah nu hartina kagelisan Neng Yani tetep gelis. Samodaya nu katukang-tukang. Dina cureleukna dina kempotna pipi lir liang unur-unur angger henteu robah. Ku dasar silih tetep kitu Cep Sumarna ras inget basa keur babarengan balik di madrasah. Tas diajar ngaji. Keur kitu gap Yani gap nyekel kana leungeun Cep Sumarna. Atuh Cep cenah karasa dampal leungeun Neng Yani tiis tur lemes. Cep Sumarna ge numpangkeun leungeun katuhu kana leungeun Neng Yani. Ser blak cenah para mitra. Hate dua insan harita teh meni pada-pada nyeblak. Gelenyu Neng Yani make ngabentur ku imut ngagelenyu. Atuh puguh we batin Cep Sumarna beuki ngalenyap. Cacakan di tembongan imut sakitu akhirna hate Cep Sumarna jadi dugdeg tutunggulan. Lain bae Cep Sumarna nu dugdeg hate teh. Sanajan Neng Yani ge sarua, da eta karasana ku Cep Sumarna, leungeun Neng Yani rada ngeleper. Nya ari ku kitu teh mah geus moal henteu kana kituna. Sasa cinta mungaran teh atuh ampun teuing alah ecot. Cenah teu lila Cep Sumarna kakara nyarita rada laun satengah haharebosan. Yan, kumaha tu urang teh bade kieu bae salalamina ukur impian. Supados cita-cita ulah dina impenan urang laksanakeun we sakumaha janji urang kapengker. Kitu ge upami cita-cita engkang salaresna henteu saukur mepene hate bari rehe. Di kapungkur ge abdi mangantos-ngantos kanyataan janji engkang. Temba Neng Yani menilirih bari leungeun mah silih tumpangkeun keneh jeung leungeun Cep Sumarna. Nu dimaksad ku akang kumaha teh sanes miharep ka Yani saukur dina impenan. Naing kumaha teh ngalaksanakeun cita-cita hoyong janten ngawangun rumah tangga atanapi kasebat ngalaksanakeun pertikahan. Sedeng ti pihak istri meryogikeun wali. Jalaran nikahkeun teh nyaeta wali teh boh ramana, boh walina, boh saderekna nu saibu sarama, tur pameget dari naibna atanapi panghulu mah mung sakadar nyatetkeun si A nikah ka si B. Walina si anu mas kawina sa anu. Kajabi tos teu aya saderekna ti rama teu gaduh atanapi eyang ti rama tos teu araya neme tiasa ku wali hakim. Kapan Yani kagungan raka pameget tur saibu sarama nyatana Kang Joni eta nu diangge sesahna ku akang teh kangge piwalieunana. Nanging kitu ge omat Yani ulah kagungan sangkia nu teu kantenan. Akang nyangemkeun kitu teh dianggap akang bade ngalesotkeun harapan ka Yani. Cep Sumarna nyarita panjang lebar ngebrehkeun kasusah tina perkara rek ngawin Neng Yani nyaeta nu dipake susahna teh ku perkara piwalieunana. Para wargi anu mulia, Cep Sumarna rada panjang lebar ngebrehkeun kasusah tina perkara rek ngawin Neng Yani nyaeta nu dipake susahna teh ku perkara piwalieunana. Aya oge den Joni kasebut lanceukna tur sainung sabapa kitu buktina kalah ngakalakeun. Lamun ngakalakeun teh mah turek nganiaya Cep Sumarna. Ari Neng Yani pokna bari budina alum. Ngamatak naon atuh diwartoskeun we teu gaduh wargi. Tos kantenan pun bapa mah parantos ngantunkeun. Cenah eta ya pun lanceuk sawios dianggap teu gaduh lanceuk we teu gaduh rai. Ongkohan abdi mah tos teu hoyong ngaku lanceuk. Bongan talajakna kitu janten jalmi biadab. Matak janten dosa teu patak janten doraka sote upami kitu. Lanceuk aya keneh bari akhlak kalakuanana sae. Lajeng abdi nikah teu diwalian kudu jadi lanceuk. Kapan ieu mah nu jadi lanceukna ge panginten kungkang tos kauninga. Temba Neng Yani. Atuh Cep Sumarna teu nema deui sanggeus aya caritaan ti Neng Yani kitu mah. Siga nu kapeped omongan tapi jeroeun dadana ngagerendeng. Lamun dipikir kadinya nama nu jadi lanceukna kitu ka aing oge. Ngadon rek nganiaya atuh adina sasat kasiksa batin nepi ka Yani. Geus teu hayang ngaku lanceuk. Tapikeun iraha-iraha aing rek menta pandangan ti si Aki kumaha kuduna. Kumaha alusna samkan aing bisa kawin ka Yani. Kitu gerendengna jeroeun dada Cep Sumarna. Geus kitu Cep Sumarna kakara nyarita deui. Pamikitu makeun di mana nuju pada rineh akang bade sasanggem heula ka Aki ya. Tos ayeuna mah urang kalebet weyan bilih lebet angin jabi tos sakieu wengina. Teu hararese Neng Yani ka jero dituturkeun ku Cep Sumarna.
Hulu trak Cep Sumarna nulakan panto ari Neng Yani harita kebat asup ka kamar. Tuluy ngedeng tongongeun nini anyang anu keur ngagebrak kitu de Cep Sumarna ngedeng hareupeun hawu ngareneng jeung si Cipeu. Da unggal peuting ge Cep Sumarna jeung si Cipeu sararena di dapur da eta ngarahaneun. Ari Cep Sumarna sanajan geus ngedeng oge teu buru-buru reup sare kalah ngalamun meuni anteng naker. Sedeng nu jadi lamunanana dirina pribadi kumaha lamun geus boga pamajikan. Piraku kasebut geus boga pamajikan teu ngabayuan. Sedeng Cep Sumarna dina waktu kiwari can boga pakasaban pisan. Samala dahar ge beunang disebutkeun nurut kanu dicicingan nyaeta ka Aki Joher jeung kanini anyang. Tapi henteu sakumaha lila. Pituluheun geus datang, gulipak Cep Sumarna malik nonggongan, si Cipeu nu kerek nyegrek. Akhirna reup Cep Sumarna sare meuni siga nu dipupul bayu, ujug-ujug tibra. Sanajan Cep Sumarna geus aya niat rek cacarita oge ka Aki Joher, tina perkara manehna hayang ngawin Neng Yani, can bisapok sabab kahalangan ku mantuan, nyieun sasaungan jeung ngangarerebna Mang Odoy jeung pamajikanana. Samalah Cep Sumarna geus sarua nyieun sasaungan duaaneun keur jeung si Cipeu. Nyarieun sasaungan sote pada ngaraskeun ka Aki Joher jeung kanini anyang. Boga tempat ukur segede peureub ceuk paribasana dicicingan ku jelema aya tujuhan, nya tang tu we paseseredna teh. Asana tujuhan beureun limaan. Cep Sumarna jeung si Cipeu unggal peuting sarena nating rarengko di dapur. Nyati harita Mang Odoy jeung Bi Uning pamajikanana bubuara di eta tempat Aki Joher. Geus puguh Neng Yani jeung Cep Sumarna katut si Cipeu mah. Sabab manehna geus lila cicing di Aki Joher. Ya leres tujuhannya para mitra. Tujuhan leres. Aduh, selepat. Sumarna atuh si Cipeu sareng Neng Yani kali Aki Joher sang nini anyang ditambah ku Mang Odoy jeung Bi Uning. Tujuhannya sanajan caricing di pagunungan oge ari kudahareun mah teu susah. Henteu samporet-samporeting kudahareun da pugu Mang Odoy jeung si Cipeu rajin pepelakan. Atuh samalah make rajin malakuma sagala. Nya ari dahar-dahar bae mah sarerea teu susah dahar. Cenah eta deungeuna jeung naon we ayana. Dina waktuna boga keneh duit sok meuli ka warung, ngan edas ku jauhna bari meuli deungeun sangu atawa sameleun. Aya kana 3 poeunana atawa saminggueunana. Atuh dina meuli sameleun ka warung tara wani ngajurungkeun Neng Yani sabab hariwang bisi aya nu ngaganggu. Kapaksa we nu sok indit ka warung teh Mang Odoy atawa si Cipeu nyaeta ku jauh teh ka warung aya kana lalakon sajamna leuwih ti panganyerkan ka warung teh. Cag urang Tunda ngadadarkeun nyaeta kaayaan para insan nu aya di panganyerkan Aki Joher. Malikan kana perkara Den Joni nu kiwari beuki garang, beuki ngaruksak kana harta banda rahayat. Ngagangsing ngabanda-banda kakayaan rahayat. Malah para mitra jadi karaman anu pang dipikasieun. Malah ma para mitra rahayat di pakampungan diganggu tuluy. Harita oge bari cicingna di hiji pileuweungan, da eta jadi karaman tea atawa jadi rampo gerot. Atuh pamajikanana nu katelah mawar marwati cul we ditinggalkeun. Sabab rek dibawa teh teu daekeun, da eta Den Joni geus lila tara ngabayuan. Ari kata-mata dicarek para mitra sadaya ku indung bapana. Pokna ge ceuk bapana Marwati keur naon nuturkeun nu jadi salaki oge. Ari salaki teu boga pakasaban mah kuriak paeh langlayeuskeun teu manggih dahar. Para mitra anu mulia, dina hiji poe sabada mandi di walungan, Den Joni teu buru-buru balik ka tempatna. Malah ngajejentul diuk di luhur batu gede bari nungguan baju keur dipoekeun. Tas meunang nyeuseuh. Leng Den Joni hari tengah ulang tuluy gegeren dengan sorangan. Bari panon manco kacai ting saria ting raria kasorot ku cahaya batara surya. Kakara inget di aing kana perkara papendeman teh. Ku aing can diteang deui sabab aing kaburu ngejat kaleuweung. Jadikeun wae kitu ngabongkar papendeman teh kitu. Ari teu dibongkar lebar sok sieun kaburu aya nu manggihan. Arek digali moal kaduga ku sorangan sabab eta papendeman harta pasti jero.
mau batur wae kitu duaan pikeun mantuan ngagali pependeman. Ngan eta ari mau batur pasti manehna minta bagian. Leheung lamun narima dibere bagian sacitresna aing. Kumaha lamun minta bagian dibagi rata. Waduh. Tapi keun bae lah rek mau batur wae duaan. Si Oji jeung si Kuman. Sabab manehna mah narurut ka aing. Kayak di mana pependeman harta geus kapimili. Rek nyusulan marwati piraku ku aing ditemongan barang mah atawa duit. Teu daekeun milu. Kitu gegeren dengan Nana Denjoni. Keur kitu torojol baturna nu katelah si Oji nyampeurkeun kalawan pokna. Deuleu eta si Bangbrang. Paingan di Koreaan kana rungkun eueuh. Soreng aya di dieu geuning. Ade bosen kana moyan deyon. Paningwal isuk moyan we. Batur mah kerecok dalahar ompreng. Kalah ngajejentul sisi walungan. Bari ngueuseup puguh atuh. Sok aditu geura murak ompreng. Tong ngablengkong wae di dieu, hayo aya patroli kumpeni atawa aya tentara republik. Geus moal henteu anjeun koin dan teh. Cek si Oji nitah balik ka Denjoni. Ieu teh para mitra siga-siga nama sapada proklamasi. Terus aya tentara para wargi, namun aya sabagian masih di kawasa ku kumpeni kitu tah. Atuh pon kitu deui aya goromolan gitu para wargi. Ya, sabada proklamasi teh. Wargi para mitra aya keneh anu namina nikah teh cenah kapungkur. Lebet deui ka urang ngabonceng ka tentara Inggris. Kitu numutkeun carios atanapi sejarah mah para wargi. Enten aya masih keneh tentara Walanda, aya tentara Republik para mitra. Carana gerilya teh teras aya gorombolan. Nu jebol. Ya jebolan dan gorombolan namun sanes tujuan hade pang-pang namanya nama kana ngarampok dungtungna teh mode si Joni sapara kanca. Mangga urang teraskeun. Harita para wargi anu mulia atuh si Joni nyarita. Lain keur moyan dewek Moji. Keur nungguan baju euy tas meunang ngelabkeun ye. Geus saminggu teu ngabecai. Karasa kana awak meni cepel jeung bau ucing garong ongko teh mah Denjoni. Bari ngojeng ka ngalengkah tuluy malikeun poe baju geus eumel-eumel. Nari si Bangbrang nya kula lawora kitu. Baju geus saminggu kakara diseuseuh. Lalawora naon si laing. Make jeung lalawora sagala. Na teu meunang dewek moekeun baju di luhur batu sisi walungan. Cek Denjoni bari mureleng. Ente mah sok salah harti bae. Lain teu meunang moekeun baju atawa calana di luhur batu. Geuning bieu ceuk si lain nyebutkeun lalawora. Ye Bangbrang, nu dimaksud ku kuring nyebutkeun lalawora teh kumaha lamun seug lauk dina walungan marabok. Leuheung lauk di walungan mah sabab eueuh nu melakna coba lamun ente nyeusehan di tampeyan atawa cai ngocorna kana kula atawa ka balong nu loba laukan pasti lauk marabok. Weureu tina baju ente geus saminggu kakara diseuseuh nerteu. Si curig sia. Ari geus heureuy teh. Denjoni ngabalieur tuluy diuk deui dina luhur batu. Lain ari uing merhatikeun pola ente geus aya kana 3 poena. Meni kurang berag lah. Eta mikiran naon sih? Nah karuas perkara pertempuran mangkukna ampir-ampiran urang kakepung ku tentara Republik atau mikiran hayang ngalego anak lurah teh nyirumina. Lamun teu sanggup ngalego anak lurah atawa ente teu butuhkeun ku uing rek dilegona malah. Sebab uing ge butuhkeun kanu herang mencrang mah. Piraku palurah teu masrahkeun anakna ka uing. Pasti manehna sieuneun dikececet beuheungna ku uing. Nu matak lamun ente eueuh maksud kadinya uing nu baris ngadepna. Dewek malain mikiran perkara anak lurah sia atawa kareurewas ku perkara mangkukna bertempur. Aya deui nu keur dipikiran teh samalah ti bareto keneh. Keur dilembur keneh nepi ka ayeuna can bisa dilaksanakeun. Baru naon atuh nu dipikiran ti bareto teh Bangbrang? Si Oji neuteub seukeut semu kaget. Nyata susah nyaritakeunna euy. Si Bangbrang aya kitu na make nyebutkeun susah nyaritakeunna sagala. Kawas lain ka sobat medok we ente mah. Ana teh pan sobat ente. Pok-pok we caritakeun ka ana. Sugan ana bisa nulungan atawa ngabantu kana kasusah ente. Na ditampi ku ambewe.
Ya Bang Brang, lamun bener ente ditampi ku ambewe, tong make nyiar kadukun pelet dulu. Tong make nyiar jampe pelet kadukun, kadia we ye, kasih orai ye. Butuh ku jampe pamelet mah anak ye si orai. Dipentang ku jampe pamelet mati si orai, moal kungsi ngadua kalian deui lah. Moal kungsi 2-3 kalian. Sakali mentangkeun oge moal teh ujug-ujug lengket atuh. Sing dosol sarerea sumpah nagenyaan anak mah. Awewe nu kumaha bae ku jampe pamelet si orai malah gibung teh atuh. Moal burung beunang atuh. Bareto anak meunang kanyerian ku tukang surabi, nu dagang hanapeun tangkal mahoni, cacakan ku anak disampeurkeun oge bari anak can ngedalkeun pamelet geus ngaberi, bari ngamang-ngamang gagang sapu, ngababeri sote dong anak. Sok ngarujuk ye nganyuk surabi unggal isu. Can dibayar kene jadi numpuk. Si burung sia. Boro di Bandungan dasar si colai tayo kapegekna. Idih, meni sewot eta si Bang Brang. Tabongan nyebutkeun aya kasusah atuh. Maka nyebutkeun susah nyari katakeunana kawai selain kahopeng wae atuh. Jadi si laing dah yang nyahonya kana maksud dewek nyebutkeun aya kasusah teh. Ye, atuh pogoh we, komon mah. Sok caritakeun lah. Para wargi sadaya harita atu Joni nyarita. Oh, jadi si laing dah yang nyaho nu dimaksud ku dewek nyebutkeun aya kasusah teh. Atuh komon we, komon hayang nyaho mah. Sugan anak bisa nulungan ka ente. Nu matak pok jelaskeun ka si orai gibung. Aya nu ngahina ka diri ente. Saha jeung urang mana manusana nu ngahina ka ente. Atawa ente rek aya nu nganiaya. Dihakan ata-ata ku anak mah atuh. Anak mah terkena si orai gibung teh lain heureuy atuh. Lain aya nu ngahina atawa aya nu rek ngalah nyawa dewek, tapi dewek teu heuy boga pigaweun. Geus lila can bisa kagarap atawa kapigawe. Saweta pigaweun teh moal bisa digarap ku dewek sorangan, pasti kudu anu ngabantu. Tih, eta si Bang Brang. Boga pigaweun wae ngarasa susah. Eta pigaweun naon nu dipake ka susah teh atawa ka bangga ku ente teh. Sok caritakeun ka anak. Cek si Oji bangun teu sabar. Telepas paneteupna. Ade ku dewek dicaritakeun ka ilaing ngan omat ye. Keur si laing sorangan ceuk paribasana inung suku ulah nyahoeun. Ieu mah beunang disebutkeun hiji rusiah. Pokona mah bari matak piuntungeun. Tah. Piuntungeun kitu mah. Boa-boa anak ge bisa milu baseuh ye. Naon piuntungeun teh? Pok geura jelaskeun Jon. Nyata jenatna aki dewek nurutkeun ceuk beja boga pependeman harta. Dah, ke. Nu disebutkeun pependeman harta teh. Harta karun teh kitu? Tanya lah. Rek disebutkeun harta karun bisa, rek disebutkeun harta warisan bisa. Lamun si laing bisa nyekel kana ieu Rusia. Yuk, urang gali kuduaan, tapi waktuna kudu peuting. Sabab ti beurang bisi kanyahoan ku batur, atau bisi amprok jeung tentara republik. Atawa jeung patroli company. Ye nyohayu atuh. Di mana pepenemuan harta teh Jon? Si Oji meuni haripeun. Tempat nama di ditu deukeut sarakan dewek kana peun tangkal muncang. Ngan eta kumaha bebejana ieu kanu jadi pimpinan. Lamun teu bebeja heula bisi disangka urang kemala malabur. Waktosna seep.